Masak barang langka pamere tetangga, lanjut ngehanetkeun surundeng pamere emak. Rutinitas wayati sapopoe di kampung. Cung aya nu apal teu barang langkana ieu teh naon? Atuh danya ieu teh bees aya cek wayati mah barang langka nu kieu teh. Engka pisan ieu teh bees da pirakunya urang teh bae nu aran kalapa di humbutan. Bisi aya nu acan apa tah nu kieu teh ngaranna teh humbut. Di humbut teh nyaeta takal anu ngorak kapucuknakeun tah nu kieu teh humut ngaranna. Teuing basa Indonesia mah teuing naon teh nyaho. Nama di lembur wayati mah nu kieu teh humut ngaranna. Engka carita humutna geus beres digodog di dieu wayati teh ngabeledageun heula komporna nya besti lanjut we kue titenya diabrekeun si bumbu nate kana kate minyak nama cerita minyak jalan tah urut ngagoreng tahu bae nya urut ngagoreng tahu mah da moalna naon terus dibeledageun mah komporna lanjut we digedean ku aya tite lamih tereh asak si bumbu nate ini telah atuh titenya besti nyokot HP rek dideukeutkeun da bisi teu katingali geuning ngararang rorong di dapur wayati mah da poek ieu teh geuning di lampuan oge angger we poek gus rang si bumbu nate nya brek make pecin brek make ladaku jawa ladaku nagenan beak geuningan besti itu tinggal gus rang deui ku teh brek make uyah brek make gula tong poho deui gus rang terus we di gus rangga sering nepikeun ka seungitnya besti nepikeun ka asak bumbu nate aminangon nah kangseun atuh besti tingali brek we si eta natanya si umut nate ku eta di gus rangga sering deui tingali paling kesel besti lamun ningali katel joget ki ampun sok aya balangkeun mah we teh lamun boga deui mah da ampun kana salananya teu poho digulaan tuh di gus rangga sering deui nungguan humbut nasak di dieu we teh ngasuhula si bocil atoh tingali menang pake tetehna menang jang renang cenah ke kasadar alam Gusti nu agung atoh ting eta si bocil boga ban joget di jero dapur teh teh init keluar wah joget deui di luar teh. Duh bo eta naon ning teh ban ya bola naon kieu teh namina teh buat renang ya. Nanti kapan main ke sadarnya? Atohna Gusti tinggal gaduh bola cenah. Gaduh itu tuh bannya gaduh bannya. Bukan bola itu mah ban. Buat renang ya. Nanti renang lagi ya. Ya gak boleh gitu awas rusak gak boleh. Kalau gitu rusak kayak kempes. Hey. Singkat cerita nama geus beres deui masak si ubut teh besti da ku teh jalan dipangnyaitkeun ayeuna wayati rek ngahaneutkeun heula surundeng pamere emak. Ari kolot mah geuning sok salah dijieun aya kalapa sahulu ge dijieun surundeng. Beres ngahaneutkeun surundeng gridig we teh kaluarnya besti tadi teh ku sabab teh jala teh keur etakeun jaringnya rek ngalauk cenah mah heueuh deungeun sangu heueuh jeung atuh cek wayati teh pek teh teu meunang geuningan besti meunang anak sepat we dua siki. Pese pisan geuningan besti ayeuna mah yang lauk teh kamari mah keur loba keneh bawal heueuh sok ces gur meunang we bawal mah nya besti heueuh kana laukna teh kana upana teh nyamber jeung nyamber we. Jana mah geus beak ayeuna mah bawalna teh ganti ku nila hungkul jeung lauk emas mantak harese rek nyanggut nate dua sigi ge diarawe ku teh besti da bisi lapul sugan we engke mah meunang deui jalaan mah ditagokeun deui ku teh nya barudak sirip nate sugan we atuh teh engke mah meunang nu gede atawa meunang sabaraha siki mah nu leutik oge asa loba we gok ditagokeun leos we ku teh nya ditinggalkeun da kaluman mah nya dijenggruk we ditungguan di dinya meureun kalabur mah laukna gen mantak geus dibedeupan mah leos we tinggalkeun tungguan we kana 15 menit mah nya besti sakitu we video ti wayati hatur nuhun kanu tos nongton.